بذكر محمد دامت لنا الأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ka para habaib nu alhamdulillah di haflah urang aya Habib Husein oge Habib-habib nu sanesna. Mudah-mudahan orang jaga di akhirat dibarengkeun jeung para rasul, para nabi, para zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus deui ka para kiai anu alhamdulillah di dieu hampir kiai kabeh. Di tukang kiai, di hareup kiai, alhamdulillah. Masya Allah. Ngan kiai ge wayah ka neraka mah ka neraka bae ya. Aduh. Para aparatur pemerintahanana anu pasti di dieu bupati eueuh, wali kota eueuh, camat wallahu a'lam, lurah ge meureun eueuh, paling RF. Kurang doakeun mudah-mudahan para aparatur pemerintah ku Gusti Allah dibere jalan lujur, dibere araradil, sehingga urang anu ngeusian Ibu Pertiwi ngarasa tentrem. Bil khusus pisan ka Sohibul Walimah, Sohibul Haul, keluarga besar almarhum Ki Haji Nurjen. Alhamdulillah unggal tahun mengondang bae ka kula ngan kulana embung diondang. Maksudna hayang diberkatan bae lah, teu kudu diondang-ondang. Kula kurang waktu tak geus ulah ngondang ka kula gaji cukup bae lah pa minggu ge teu kudu ka majelis handapeun tangkal Ambon wudu balik geus beres. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang
kumpul di dieu di bumi almarhum dina raraga tepung tahun anu kaopat. Terus bae tahun masa tungtung aya panon poe lempang, bulan lempang, tahun ge milu lempang. Urang milu lempang deui sarua. Kuari almarhum geus aya di alam barzah. Keluargana ngahaulan deui. Isuk pageto mah keluargana ge aya anu dicabut nuturkeun almarhum. Urang ge nu hadir di dieu bakal dicabut sarua nuturkeun ka almarhum ka alam barzah. Ngan lamun keur ngitung-ngitung pantes nu diheulakeun ka alam eta nu ngora apa nu kolot. Ya keur carita ngitung pantes. Sakali deui nu ngora apa nu kolot? Kolot, serempak kolot kabeh. Di tukang aya nu bawaan kula. Pangkolot ngatanya teh. Eta dibawa bae maksudna supaya ingat bahwa nyana geus kolot. Lamun geus kolot moal kebal deui maksudna kitu tah. Tapi anehna jiwana jiwa muda. Kolot tapi berjiwa muda. Lamun kanyahoanana jiwa muda, lamun kula berangkat ye ka karak datang di Garut setengah genep. Di jalan alewah bae. Gelis tuh matu cenah tuh. Ih guys. Pokola teh tunggu situ di deuleuh. Ke cicing deui kitu. Itu mah tuh bahenol tuh. Wah, ieu mah budak beres. Sudah kolot tapi berjiwa muda. Masya Allah, Masya Allah. Mun kula malakal maut lah diheulakeun. Kan kulantaran Allah atuh hak peto progresifna Allah tamanya ngakeun we ka Gusti Allah. Urang mah mamantes teh nu kolot. Aki-aki nini ribet heulakeun. Cak urang nu hideung nu petot nu jore heulakeun. Teu betah aing di dunia ieu. Nu kasep nu geulis nah rada kebelkeun. Batak lamun malakal mautna pilihan bupati moal beres. Malakal maut pilihan gubernur leuwih teu beres. Malakal maut pilihan presiden, kacau negara. Kulantaran malakal maut na pilihan Allah. Iya tuh nya nama. Kumaha cak Allah bae. Kasep tinggal kasep, cak Allah cabut. Cabut. Ieu mah geulis jasa hook nya pinternya geulis. Cabut. Cabut. Ieu mah aki-aki anu geus teu fungsi, angelkeun bae, angelkeun. Ieu mah nini-nini nya setruknya ki didinya ngising didinya. Ulah waka cak Allah atuh teu. Atuh kumaha cak Allah bae. Tah eta teh hese lah urang model kos kitu. Urang asana bakalna kebal keneh di dunia. Lantaran sehat aya di urang, usaha maju aya di urang, jaringan-jaringan usaha makin hari makin nambah aya di urang, rarasaan mah bakal kebal keneh. Si horeg balakal maut geus kieu bae mana Haji Pendi. Sia kuai. Ada si hade. Lain ku lapar, lain ku perang, lain ku gering, lain ku susah. Ajal dina Al-Qur'an ngajelasin di mana datang ajal geusaan hirup mah. Aya jelema minta cai ka kula. Waalaikumsalam. Enon saya minta cai kiai jang saha? Bapak kula di rumah sakit, sakiana teh ieu minta cai supaya cager deui mah kiai lah. Insyaallah cenah ieu geus teu daya teu upaya di rumah sakit geus aya 15 poe diimpus. Sangarana
Randy baca ya ini ku bapak gitu lah ti imah kula teh lain ka rumah sakit ka imahna heula datang ka imah dahar tas dahar manehanana mandi semandi siap-siap dekat rumah sakit ceknya puyeng amat ya diuk heula puyeng makin nambah makin jam 5 pae hati salah minum masalah ya asana diicip-icip punya ya Allah umur anu nyana lempang ka imah kula minta cai supaya bapakna panjang umur supaya cager nyana mah henteu minta doana teu naon jasa jag-jag datang ka imah nyana nu pae ya Allah rahasia Allah patak sihade ulah asa maneh urang ngora urang gagah urang sugih sigade malakal maut makieu bae neuleukeun bae ayo sia ka mana ye ayo dideleukeun deuk mana urusan maut resep daek teu daek paeh bae urang resep jasa ka paeh paeh urang embung jasa ka paeh modal paeh bae dihayangan paeh teu dihayangan paeh suka teu suka paeh datang mah paeh bae ajal datang tak nu mantek si hade geus teu kudu dipikiran lantaran paeh mah paeh bae nu dipikiran ge sageusna maot sageusna maot ieu kumaha ieu sageusna maot sebab urang mah boga kayakinan ja urang mah Islam percaya ke Allah sebagai pangeran, percaya ke Kangjeng Rasulullah sebagai utusan Allah, percaya ke wejangan-wejanganana bahwa engke urang bakal maut sageusna maut urang pindah alam barzah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan malaikat munkar nakir amal urang bakal kapanggih didinya bagus didinya goreng didinya urang yakin kapanggih engke di jero kubur mun teu percaya geura paeh ge ayo guys ya guys kapanggis ya Allah ya Rabbi urang di kieu-kieu ge bangun teu percaya bae bangun teu yakin wari deuk nanya urang percaya bakal maut yakin urang percaya jeung yakin di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir yakin henteu amal-amal urang bakal kapanggih urang osok nonton TV teh kapanggih teh di jero kubur eta nonton TV bakalna bagus aja rek tarolol pan sia nu yakin jore sia nu nonton ayo emang aing mah kumpul jeung nu goblok bae ieu HP loba mangpaatna apa loba madaratna japaan eta sia ieu kula boga aki-aki tah agi-agi di baba-baba ku kula nyana mah jitu jasa nga-WhatsAppna cek kula teh asana Mang Haji mun pae cukup jangka neraka ku boga HP bae nanaonan jog itu ieu mah paranti ngaji cenah HP ge bener cenah teh masyaallah bener hebat jasa tuh dina HP na ge bener barang dikulum barang dibuka Quran aya hadis aya kalam ulama aya dongeng-dongeng sufi aya kabeh di dieu salah mencet susu aya aki-aki lah Gusti Allah lagu Masya Allah nanaonan coba eta tuh hese madarat kalau bajasa ulah disangka anak urang di jero kamar ku ari teh ieu naon kitu ngaranna uzlah baheula mah boga anak di lokal mana cicing di kamar aman baheula mah urang boga anak di kamar da tentrem ku ari urang boga anak di jero kamar bae sing hades ya nyaho-nyaho jandela rusak bae ujianna ya alam Gusti Allah doaku tapi di tengah-tengah kerusakan alam ulah alamna manusia
akhlak moral bejat ku ari lain lalagaan. Tapi di Indonesia nu katingali ku mata kula leuwih tentrem. Ningali kamari tas balik di Uzbekistan nu salat tepati loba. Di urang mah Masya Allah di Uzbekistan mayoritas Islam tapi nu salat carang. Tapi di Indonesia Masya Allah rest area pinuh ku nu salat. Di rest area urang magrib antri dek salat. Eta di SMS lamun orang balanja pas maghrib pinuh nu salat. Masya Allah. Eta di Jakarta di Gajah Mada lamun urang pas maghrib pinuh nu salat. Indonesia hebat. Aya orkes pinuh menonton. Ya Allah. Di Malaysia judi kelas internasional eta teh nu jarudina urang Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinuh di Indonesia. Di Malaysia. Ya Indonesia malah baroloon. Karena itu eta pinuh kabeh. Ieu kuari pinuh ngaji, pinuh. Deleung ke leuting. Sakedeung deui ya. Balik di dieu beus. Aing teu percaya jeung nu kieu tahajud teu percaya. Lain suuzon lain sebab aing ge tahajud berat atuh komo sia aing tahajud teh komo cara rape malah geus kumaha isuk bae atuh komo beungeut-beungeut nu karina Masya Allah. Tapi saat Kangjeng Nabi keur ngobrol ngaji Kangjeng Nabi ngobrolna beres ngaji cek Kangjeng Nabi wahai para sahabat sakedeung deui bakal aya anu lewat di dieu tah eta teh siga de eta penghuni surga. Sahabat kabeh kaget Masya Allah hebat amat di jelema geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bahwa eta teh ahli surga sedengkeun Kangjeng Nabi mah pan lain cara DPR lain cara bupati lain cara gubernur boro-boro gubernur bupati lurah ge gedebul bohong malulu nu geus teh nu kuari mah leuwih parah. Iya Kangjeng Nabi mah layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mantap urang iman ka Kangjeng Nabi pas urang nganabi ngarasul ka Kangjeng Nabi jembatan bakal nyebrangkeun urang di dunia ke akhirat kalawan salam. Disagedengeun urang loba jelema nu gagah nu sugih teu percaya ka Kangjeng Nabi sebagai rasul. Urang mah geus boga jembatan. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah sebagai jembatan penyelamat urang. Urang bakal pindah ti alam nu rusak nu fana ka alam nu baqo. Melalui iman ka Kangjeng Nabi jembatan salamet urang. Ya Allah mantak ieu malam ieu urang kukumpulan jeung nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ieu teh penghuni surga. Woi pede amat. Amina bogun pada jasa emangna surga bisa dibeli kuno sok nonton TV. Berarti dituna. Nah, barang jol jelema, weh si eta hiji urang kampung dua miskin. Nah, jata mah jelema biasa bae. Geus lah percaya teu percaya ka Kangjeng Nabi teh sahabat. Benang dua poe Kangjeng ngariung deui ngobrol deui ngaji maksudna beres nyampaikeun risalah Kangjeng Nabi diakhiri ku wahai para sahabat sakedeung deui bakal aya nu lewat ka dieu ke kula geus bali ka imah bakal aya nu lewat eta penghuni surga. Wah ieu mah coba nu lain deui asana ieu. Kangjeng Nabi muli teu lila nyana aya deuk leumpang. Heh. Jangan kamari keneh tah mah.
Iya, ku kaget David disebut ahli surga jakos ieu. Kabeh ge langes sabodoh lah. Jelema biasa. 2 poe deui ngaos deui Kanjeng Nabi diakhiri ku sakedeung deui bakal aya anu liwat di dieu eta penghuni surga. Nah, nu katilu ieu pasti lain deui. Teu lila torojo nyana deui. Ya Allah. Abdullah bin As moal pati-pati Kangjeng nyarita bahwa ia ahli surga lamun teu boga amal. Aing dek bebeja nyana dek ngendong tutur ke Bali ka ieu mah nyana nutur ke nyana siasat eta jelema masuk ka ieu mah nyana salah. Assalamualaikum. Salah. Abdullah aya naon ieu? Kaget amat. Lah. Carekan pemajikan. Aju milu ngendong di dieu meunang teh 3 poe. Ya tuh teu naon, pemajikan galak jasa. Ngarekanan melulu lah. Teu meunang kurang balanja. Aju nyarekan. Berarti tiba heula beureun nya. Saya tiba heula. Tiba. Awewe teh sok nyarekan salagi tiba heula. Ya Allah, aya di dieu unggal poe dicarekan bae. Unggal poe ieu mah. Asal kapagi wah, asal kapagi wah, kokoprak dak 5 sapoe. Mali bejakeun aya ditukangin kula. Make jas naon ieu? Eta unggal poe dicarekan we. Kontak awak mah leutik. Gusti Allah lagu. Kieu cek Abdul kula ieu rek milu ngendong lantaran pemajikan marah bae nyiliblah atuh teu naon padahal lain. Ieu mah hayangnya boga amal naon. Datanglah ke maghrib diintip salat maghribna teu make sunah-sunah acan akur teh jeung nu di dieu. Beres maghrib teu kebel nyana teu cicing bae di masjid henteu ka imah biasa bae diuk minum nyana memperhatikan we akur jeung aing teu kebel isya datang deui ka masjid salat teu make sunah qobliyah ba'diyah henteu percis lah urang urang uung makur jeung cepet jasa salat teh Allah sakjana jasa kieu bae. Terus mantes Isa ngobrol sakedeung sare. Kunyana diintip bae pasti jam 1 hudang kajeun kumaha ge sebab ieu sarena di awal. Intip nya mah teu sare, aya ngintip. Pasti ieu salat sapeuting kajeun kumaha ge tahajudna. Jam 12 diintip kerek, jam 1 diintip kerek nangga godean. Jam 2 mah tatangga ge ngadege udang subuh salat biasa. Masya Allah jaakur bae cak pikiran Abdullah. Zuhur biasa, isuk-isuk biasa nyana mencari kedatang zuhur salat, asar biasa, maghrib biasa. Penting ieu meureun. Penting sare deui diintip deui ku jana jam 12 HSM. Jam 1 leuwih parah. Jam 2 sarua bae. Paling malik doang malik kerek. Kapan kerek teh aya gede teh make nyegrek. Kerek urang ngadekeun nu kerek teh kos kitu tah. Kula ngadoa ka Allah mudah-mudahan boga pamajikan ulah nu kerek alhamdulillah diijabah teu. Kula sieun nganu kerek sieun. Sieun lamun kula basare ya bareng jeung nu kerek indit kula mah. Sieun sebab eta horeng suara nu kerek macam-macam. Aya nu nika. Ayo
kayak tilu kada kerek macem-macem. Masya Allah. Anu beki kerek aya di dia Kobas, mana Kobas? Kula mah geus embung hesingnya na. Mu. Pernah can nyaho mah sok diajak ke Garut bareng kula cenah supir kula eta, supir pribadi. Keur can nyaho mah bareng ngaji hees. Ayo. Teu bisa hees saeutik. Sakumaha ngadaharan beusi kreok, kreok, kreok. Aing mah lebih suka bawa jeung sia. Teu bisa hees. Ya Allah, urang Jati mah kerek kabeh banyak. Tah katilu peuting paling kadenge Malik Allah. Sakitu doang ya. Kayak bari ngigir, kayak kebal-kebal desahanana beuki kebal kerek. Kenang karak deui Allah, janu kadenge ngan sakitu doang. Kayak guru kula di Banjar, Kiai Haji Mumu, ulah ngaji Fathul Muin di Banjar. Etanya nama lamun sare di masjid sare kayak gundam sholawat Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tawana sunnah tanah wa barakatuh gundam kitu kula sok memperhatikan dia kebal dengan air ringit mepak Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman Haji Kobas malain gitu gundamna kemana udah kemana parah gundamna mali bejakeun lah nu ka ditu nama geus tilu poe tilu peuting menghadap Abdullah Pak kula nu sabenerna mah ngendong di dieu teh lain dicarekan ku pamajikan henteu pamajikan kula mah bage aju kula mah ka dieu teh siasat we ieu teh nu sabenerna kula mah hayang nyelidik naon Kangjeng pernah nyarita 3 kali bahwa ente teh termasuk penghuni surga boh Jana kaget, Masya Allah rimasak jana cerik-cerik hiji bunga lantaran Kangjeng Nabi matara bohong. Tapi sedihna masa pantar kieu kudu asup ka sorga. Isin amat. Cik Abdullah bin Nas justru kula ka dieu dek nanya ditaliti ku kula diperhatikeun 3 poe ja salat biasa bae. Peting disangka kukula bakal tahajud jate sarakaat acar berang ya salat duha nagelah ai daek ai henteu mah henteu ieu boga amal naon sehingga Kangjeng nyaritakeun anjeun teh penghuni surga Masya Allah caknya isin amat sakieu ayana kula mah ibadah teh sekemampuan kula mampu nangan sakieu kula malantaran pagedrug jeung usaha jelema susah kula mah koreh-koreh cok nu mantak jasa kieu bae tapi ieu Kangjeng nyaritakeun ahli surga coba boga amal naon amal zahir mah kula mangan sakieu ngan di hate kula aya sieun ka Allah ku sieun ka Allah kula selalu zikir di jero hate Allah 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 sieun ka Allah mantak dijaga teu pernah nyaritakeun batu nu goreng bakal pibendueun teu pernah hasud ka batur sebab sieun ka Allah teu pernah kula mah ieu terlalu resep kana dunia sebab sieun ka Allah teu hayang kula dijadikeun pemimpin sebab besi salah sieun ka Allah mun aya tetangga perlu dibantu kula mangga bantuan sekemampuan kula sebab kula sieun ka Allah aya hak tetangga eta bae sakitu di jero hate teh sieun ka Allah hingga kula teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah oh paingan
Geus kaharti atuh geus kitu berarti batinna selalu ka Allah. Urang lamun neangan nu zahirna bagus babari, neangan nu sapeting jeput tahajud aya, neangan anu wiridan bae datang ka pegatas beh loba. Tapi tanyakeun coba ka urang Cisoka, wiridan bae datang ka pegat, hayang boga dunia tolol ta urang Cisoka. Al hikmatna maksudna. Anu salat bae datang ka harideung ieu mah. Orang hayang ka alam ku jelema ria. Eueuh dan naon. Dan lain-lain sebagainya teu dieusian batin mah kusieun ka Allah cilaka. Lamun batin teu dieusian ka Allah cilaka. Contohna Haji Pendi di jalan bareng jeung kula. Nya mah kieu bae di jandela teh. Asal aya nu geulis bae. Bebeja bae. Kana tangaran teh sieun ka Allah. Kukula geus disinggung ge. Sekolot. Kunaon kikituan bae. Kadeuleu jangan teh. Hese atuh kadeuleu mah. Haji Kobas mah malah leuwih parah. Mun jeung kula naik mobil aya bae awewe dibonceng make calana pan gede ta bujurna. Noel nya ka kula, kiai kunaon? Itu lampu stop bagus amatnya. Mana lampu itu cenah. Sugan kula lampu stop beneran. Eta Haji Kobas eta. Iya urang ku sebab tesieun ka Allah, nonton TV, main bola, film, lagu dan lain sebagainya, terus bae akibat tesieun ka Allah. Ketika orang usaha maka duit tibang padahal aya bunga haram, riba, lantaran tesieun ka Allah terus bae. Urang hayang boga kendaraan, memaksakan ku cinta-cintana kana dunia can kabeuli ge ngridit tesieun ka Allah. Mun cecek-cecek sieun ka Allah moal daek nya kos kitu. Nah, ieu urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, jembatan ka sorga geus dibangun. Tapi kira-kira lamun sok ngridit ka sorga apa ka neraka? Nu embat jawabna bego. Nu sok ngridit sorga neraka? Sia ngridit. Itu motor ngajajar tadi di situ, kreditan kabeh. Ayo. Kreditan. Ya cenah kiai nyaho kreditan, sorana beda. Sora. Lamun sora nu lain kredit, suarana biasa bae. Biasa. Tapi lamun nang kredit. Suarana kredit. Tak. Ieu hayang ngasupkeun sieun ka Allah sehingga urang meta. Ku ayana sieun ka Allah neangan mana sieun ucak Allah menang, mana sieun ucak Allah teu meunang, sehingga urang milih kajen teuing ieu mah bagus lantaran Allah teu meunang, moal aing mah ge moal kebal hirup di dunia. Moal lila ieu urang hirup di dunia, buah isuk bawa pageto. Lamun urang keur kebenaran boga anggunan bank, boga hutang bank, ieu cilaka. Boga kreditan bank, cilaka. Mobil dan lain sebagainya, cilaka riba. Taeh urang, masya Allah kan. Encan nu marabok mah, encan anu judi nu zina kuari makin menjadi-jadi. Nauzubillah min dzalik. Tetep iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad, sorga tetep bae ngan nyana ngojay heula. Moal kebal 1000 tahun lah di neraka eta doang teu ngeri. Masya Allah. Jelema cinta dunia lantaran ngahiji jeung ahli dunia, usaha maju, pemikiran selalu ka dunia teu kebal pae. Aya deui jelema tas gadengekeun pengajian kiaina wali Ibnu Samak ngabahas dina pengajianana aya 2 khalidina fiha. Khalidina nu awal khalidina neraka, khalidina nu kadua khalidina surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sanya-nyana jelema kafir, jelema musyrik min ahlil kitab
ahli Taurat, ahli Injil nyana kafir ka Allah, kafir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inari jahannama bakal asup ka neraka jahanam kholidina fiha. Kafir mah asup ka neraka na kholidina fiha salilana. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nu hiji deui, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jelema anu iman ka Allah beramal soleh sesuai jeung aturan agama. Lamun cak agama wajib laksanakeun, cak agama haram jauhan. Takwa ngaranna imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, sesuai jeung aturan. Iman ka Allah, amal soleh. Cak tadi ge bakal asup ka surga kholidina fiha. Eta jelema ngarnung dina pengajianana. Masya Allah, ngabayangkeun dirina. Anu diteruskeun radhiyallahu anhum maradu'an. Zalika liman khasya rabbah. Eta teh jelema nu dipake karido ku Gusti Allah. Allah ridhoeun ka eta jelema anu iman jeung amal soleh. Anjeunna sangat ridho di pageranan ku Gusti Allah. Ku ridona di pageranan ku Gusti Allah, daek diatur ku Gusti Allah. Jarido teh ka Gusti Allah. Cak Allah salat, ridho abdi diparentah ku Gusti sebab abdi ridho di pageranan ku Gusti. Cak Allah puasa, abdi ridho ngalaksanakeun puasa sebab abdi ridho di pangeranan ku Gusti. Cak Allah zakat, abdi ridho ngaluarkeun zakat lantaran abdi ridho di pangeranan ku Gusti. Cak Allah ulah mabok, abdi ridho ninggalkeun mabok ke bae di sorga bakal mabok mah sebab abdi teh iman ka Allah ka Gusti, abdi ridho di pangeranan ku Gusti, ridho diatur ku Gusti. Cak Gusti Allah teh ulah zina, abdi ridho moal zina, kajen teuing kawin abdi mah jasa urang lagi bisa opat ieu. Hiji can seubeuh dua mantak naon. Dua can seubeuh tilu. Tilu can seubeuh opat. Opat can seubeuh kebobule. Kebobule teh mah. Kumodongkol teh mah nyurudug bae. Ya Allah, ya Rabbi, aya jelema kuari boga pamajikanna 7 kuari, ulah manyaho. Ulah manyaho, 7 boga pamajikanna. Aya nu boga pamajikan 12. Di Karawang jelema boga pamajikan 12. Haju awewe anu nyandung boga salaki 2 deui. Tolol tah awewe. Salakina kudu marah di goblok. Biasa gilir awewe kanu ieu, kanu ieu, kanu ieu, kanu ieu. Ya Allah, ya Rabbi isi kumaha. Kumaha eta teu ridho di pangeranan ku Allah sehingga teu ridho diatur ku Gusti Allah. Lamun urang ridho di pangeranan ku Gusti Allah, ridho diatur ku Gusti Allah. Ketika urang mawa nafsu urang hampir terido di pangeranan ku Gusti Allah. Tanyakeun ka diri urang awak Aisyah ridho di pangeranan ku Gusti Allah jeung di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad sangat ridho. Lamun ridho di pangeranan ku Allah atuh ridho henteu diatur ku Allah sangat ridho. Geus datang ka mana karidhoan sia? Tanyakeun ka diri urang. Ulah datang ka urang mah mangeranan ka Allah tapi terido di pangeranan siga terido lantaran maksiat ka Gusti Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jelema anu iman ka Allah beramal soleh ridhoeun Allah ka anjeunna, anjeunna ridhoeun di pangeranan ku Gusti Allah. Diatur kahirupan di alam dunia nu moal kebal sesuai jeung aturan Allah. Nah ieu teh zalika liman khasya rabbah. Ieu teh aya sieun ka Allah. Neangan pejabat nu sieun ka Allah jarang. Neangan pedagang nu sieun ka Allah hampir langka sebab keluar ti aturan Allah. Kiai ge kiai nu sieun ka Allah huwa esek. Lain hese huwa esek. Urang Jogja mah nyebutna wah enak sekali. US tesieun kiai ge ka Allah sakadar jualan ayat-ayat pamer-pamer. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Hancur negara, hancur dunia akibat tesieun ka Allah. Sok
gera bukakeun harte urang sanggeus tadi bukakeun hate urang tanamkan rasa sieun urang ka Gusti Allah pelakeun di jero hate tek tutup nu rapi supaya bersemi kembangan buahan akibat sieun ka Allah bakal bagus hirup urang di alam dunia ketika urang teu sieun ka Allah silaka eta jelema ngadengekeun caritaan seorang ulama dua khalidina nu hiji jelema kafir jelema musyrik teh nu teu percaya di pangeranan ku Allah teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah bakal diasupkeun ka neraka dibeuleum dikulub di sate ieu lain satahun 2 tahun 10 20 tahun khalidina fiha saeneng-eneng coba bayangkeun lamun jelema iman ka Allah beramal soleh sesuai jeung aturanana bakal diasupkeun ka surga khalidina fiha eueuh eureuna eueuh tungtungna abadal abidin wa amadal abidin di surgana terus bae nyana ngabayangkeun masyaallah mun aing hirup di surga engke ngeunaheun lamat eueuh tungtungna teu kudu dicaritakeun tapi diri aing ketika aing ka neraka ieu ngadenge khalidina fiha masyaallah eungap amat sieun amat ketika orang maut ieu iman teu kabawa kuari urang asal calece babarieun urang kuari teh asal lawora asal lah moal datang ka teu maca tapi sing hade ketika urang sakarat urang mulai sakarat dibukakeun ku Gusti Allah hijab tah kajeun teuing urang mata muncilak kieu tapi lain dedeleuan nu ieu nu kadeuleu ku urang tibakaleun urang surga neraka surga neraka surga neraka ketika etalah engke ditutup deui ieu engke bakalna ieu setan datang ka urang coba lamun urang keur mejehna makhuf datang setan jeung setan teh Junaid sia ieu mal kebal deui pae Junaid deuleu aing setan ngarupa bapana nu geus maot setan ngarupa bapak kolotna nu geus maot coba deui kumaha cek setan teh ieu abah ieu ieu abah teh apan geus teu heulaan tibatan sia paehna abah senang di jero kuburan ceng sia bapan anak abah geus ulah maca kalimah thayyibah ulah maca la ilaha illallah maningan ge tuh salib tuh coba deui kumaha coba ieu naudzubillah min zalik namun teu kuari urang terus-terusan sieun ka Gusti Allah engke lamun diganggu ku setan nalika sakaratil maut khawatir tapi lamun urang kuarina terus sieun ka Allah setan moal bisa ngagoda ka urang tanaseun setan ka urang komo urang sakarat di hadiran ku ahli Allah ngantak lamun keur sakarat aya ahli Allah setan teu daekeun datang sieun nya wah deuk datang ka dieu waduh aya kiai itu mah sieun jasa nunggus ma'rifat ka Allah sieun setan tapi lamun datang ka dieu nya bapak urang keur sakarat aya babaturanna anu sok ngadu kotok bareng teh nah ini teman gua nih ini teman gua ini mantap nih makasih ade bacaan Yasin bacaan la ilaha illallah talqinan la ilaha illallah wayahna lamun aya anu sakarat minggu makin rada kuru salat makin mantep penting tambah tahajud lantaran katinggalina kos nu gering dilayat ku dulur-dulurna termasuk kiai ngalayat pemuda keneh maksud pemuda teh masih di bawah 40 tahun 30 lah 35 dina dongengna cek aya ceng ieu bangunan nu ngalamun bae emang kunaon muriang naon teu muriang naon atuh nu dipikiran teh hiji bae sieun ka Allah besi ieu maot teu mawa iman Islam rempang sehingga kula kuari ieu asana lamun teh mah teu sesuai jeung aturan sieun jasa ku sieun-sieunna ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah rempan besi isuk pagatomot nu dipake ka rempan teh naon hiji ieu ceramah kiai kadedengekeun
kana cili aya dua khalidina nu hiji khalidina finnar nu hiji khalidina fil jannah. Mun ka surga mah geus teu kudu dicaritakeun, tapi ketika ka neraka ieu teh dicabut deui terus-terusan dibeulem. Masyaallah. Tak kula mikiran ka awak kula datang ka ngajangjawi. Bu, cak dulur-dulur jeung cak kiai pohara amat. Hebat amat ieu mah sieun. Apan di Jati mah aya nu ngajangjawi. Nya ditanya kok mana Neng? Kunaon Neng ieu kuru amat. Frustasi mah. Emang kunaon? Coba SMS dan coba baca ku emak. Orang diputuskan cintana. Itu kos gitu ngajak jauhin. Tolong orang umum baroloon. Aya deui lalaki kuru jasa ngajang jauhin bae tanya deui ku bapana. Ceng, sia kunaon sih jadi kuru kieu? Teu kunaon bah lah. Lain teu kunaon naon kitu sia bangun para jasa teh menjak kuru awak kitu. Tadi nama sia sakitu da dampakna. Bayan dipikiran bah kunaon emang sih mau dipikiran gitu abi bah panah yang kawin atuh kawin juga abah dikawinkan tapi bah lu dipake ke hayang kukulan nu gelis embungan pelet atuh tuh aya ki ato tuh menta pelet dari tuh aduh bah tuh urang mah ngajang jawin teh kos kitu teu kesampaian aya deui mah ese ieu kunaon ieu bangun maju kuru kieu ye aduh aing asana hirup teu kawadahan ieu di otak naon teu kawadahan karamean dunia teu kawadahan ku aing di dieu mobil kuari beuki narongtot bae tah lampuna di tukang nongtot di hareup nongtot jadi naon deui awewe keur zaman aing baheula mah keur ngora keur zaman abah keur ngora mah hesek kuari garelis jasa. Jadi naon deui tuh karamean dunia pohara jasa. Atuh sia karamean dunia pohara haju sia ngajang nyawing ge usaha hancur. Di modalan 10 juta, hutang 20 juta. Di modalan deui ku abah ngajual hari depan sawah 100 juta, hutang 200 juta. Kuari kula geus teu bogana naon ieu mun dipencet lain duit tuh keluar tai bah. Kula teu daya teu upaya deui kula mah. Oh, ieu geus hese jasa geus karengkah ka hareup ieu hutang mah lulu bah. Ngajang jawi urang urusan kitu bae. Eueuh diuung ditanya sia ieu kunaon kuru amat sieun ka Allah. Hati. Mana potongan urang Jati nu kos kitu eueuh ya. Eueuh nah ieu urang ieu dongeng eta jelema pohara jasa datang ka kuru sieun ka Allah. Sehingga ningkatkan ibadah anu pohara jasa. Nah ini kan jadi contoh khalidina fiha abada neraka khalidina fiha surga urang bagian khalidina nu mana kahayang mah tetep urang ge surga ge jembatanana geus aya tetapi ieu pan urang ningkatkeun ibadahna mantak sing hade umur nyaho isuk nyaho pageto tinggal sing hade urang tingkatkeun sieun tanpa sieun moal bisa urang lamun teu sieun ka Allah neuk ditingkatkeun ibadah kumaha ge moal bisa modalna hiji bae bukakeun hate pelakeun khauf lillah sieun ka Allah asupkeun ka jero hate tutup kena jadi sirungan bersemi daunan loba buahan sieun ka Allah kakarak maka perhitungan mun urang dek silaturahim maka perhitungan menang ridho Allah atau moal aing mun urang dek ngaji maka perhitungan aya ridho Allah henteu aing ye mun urang dek dagang kumaha carana dagang abeh dipake ka ridho ku Allah lantaran sieun ka Allah mun aing jadi pejabat kumaha si carana ye ngulinkeun muterkeun jabatan supaya aing dipake ka ridho ku Gusti Allah lamun aing tani kumaha si carana ye supaya dipake ka ridho ku Allah dagang-dagang dan lain sebagainya supaya adina ridho Allah ieu modalna khauf sieun ka Allah sakitu bae kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu lila jelema eta maot kubur geus dikubur ku kisamak seorang waliullah salateun beres salateun sapoe dua poe minta ka Allah impian jelema nu kieu kumaha bakalna ieu
langsung kapanggih dina ngimpi. Urang mun hayang kapanggih ngimpi babari. Aya tatangga maot, aya guru urang maot, anak abah atau kabogoh urang maot. Urang neangan tempat tu sepi. Penting mandi, wudu, salat hajat, beres salat hajat, salat hajatna maca suratna was-samai wat-thariq. Terus beres enta ka Allah aya doana hayang kapanggih coba ieu ijeung Ki Junaid dieu tah nu maot sare urang sarena kieu cara Kangjeng Nabi baca was-samai wat-thariq na kaanggeus mal kebal langsung ke kapanggih Haji Pendi iya roh di jero kuburan nyeri. Emang konon gitu dagang karung tuh beres-beres halo sing ada siapan aing ge dibolom sakil ge aing marada bener kumaha sia mah kapanggih tah badak ulah keur leutik kana sok heran ka abah almarhum lamun tas nyalateun bae meunang bae 2 poe bagus cenah teh kiai anu kumaha emang bah bagus ka impi cenah ku abah masyaallah lintuh make makuta hebat kabita abah mah sakali ke aya deui nu maot ke ngariung deui di dapur nya sok dongeng we bagus cenah teh kiai eta kunaon emang bah insyaallah ka impi ku abah gitu kayak deui maot jawara aduh ka impi ku abah aduh dikasiheuneun karunya amat sok dibejanta ka keluargana supaya disodakohan loba karunya ke kapanggih deui ngimpi anu maot deui ke ngimpi sekula ieu sering amat ya abah ieu asal nu maot bae sok ka impi kula sok nanya bah eta sih kumaha bari cenah aya tah kula diijazahkeun ku dieu nya penting poekan kamarna terus urang seungitan semprot aju orang sholat kan geus nyahoeun setan mana sia yang kapanggih aing hadir sia pocong di hareup coba meme sholat geus sieun teu heula tuh moal beres takos gitulah ahli-ahli Allah teh babarieun jasa kapanggih atuh ai ahli Allah mah ahli Allah mababari kula mah melangkah ke Habib Lutfi sering jasa mun zarah we zarah lain zarah urang nangtung we kieu oh iya beres nya nang dongeng bagus anu ke zarah di nangtung we nya kieu zarah oh iya bagus Haji Pendi pernah nurutan gitu oh iya kukula di kieu naon sia iya hantu baru sok tuturuti ka wali sia sugan teh teh nu neuleukeun asal tuturuti lah aja Habib Lutfi Mazarah ka Habib Nuh ka Singapura ngobrol kan cenah mah iya naam iya masyaallah khair terus be sorbana dikadiekeun da oh iya khair ya salam marhaban geus beres zarahna kos kitu Habib Lutfi mah si ada bisa nu diung nu kikituan mending rantai bae geus aya mah mas aing mah hayang ngarantai sia da pokona mah maksudna naon hirup keneh nyambung rohna sebab diurusan rohna masyaallah kula baheula sangkilang dibere ijazah eta teu daekeun ngimpin teu daekeun sebab ca kahijab keneh ai kuari sarua bae kuari sewaktu-waktu osok gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kisamat langsung ngimpi kapanggih lah jeung pemuda eta ditanya kumaha anjeun kapanggih jeung Allah di jero kubur masyaallah nikmatna luar biasa di antara kanikmatan naon ya disambut dengan baik ku Gusti Allah hese nyaritakeunana ceknya ke amal naon ieu nu mantak Allah nyambut sakitu hebatna kusieun ka Allah hiji sieun sehingga kula menata kehidupan kula di dunia sesuai jeung nu dipake karidho ku Allah eta be modalna mah hiji be sieun ka Allah bagus beres kisamat eta coba
aing hayang ngimpikeun jelema nu cinta dunia teh nu pertama tadi nu paeh nyana keur ngagugulung dunia nyana narekahan deui geus narekahan kemudian ka impi tanya Pak bapak ieu di jero kubur kumaha datang ka kuari cak nyana disiksa ku Gusti Allah ieu naon ieu nu mantak disiksa ieu aduh eueuh rasa sieun ka Allah eueuh kakhawatiran sehingga kula waktu di dunia sadaek-daek kula bae dagang sadaek kula kumaha hawa nafsu kula bergaul kumaha hawa nafsu kula sakahayang kula segala rupa kehidupan kula henteu ditata sesuai jeung syariat lantaran eueuh sieun ka Gusti Allah ayeunana kula terus-terusan disiksa Masya Allah jang itibar ka diri urang nu urang bakal maot hiji sing hade ketika urang sakarat baca la ilaha illallah sing hade eta tah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah eta mangkana hese tikuari lazimkeun la ilaha illallah minimal mantes salat 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul insyaallah. Nomor kedua tanamkeun rasa sieun urang ka Gusti Allah piceun hawa nafsu nu ngahalangan kana sieun ka Gusti Allah sebab urang sarua bakal maot cara anu dihaolan kuari. Urang doakeun mudah-mudahan ke Junur Jaya dihampura sakabeh dosana dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bapak-bapak urang emak-emak urang dulur-dulur urang guru-guru urang nu geus mararaot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang anu encan maot mudah-mudahan bisa ningkatkeun ibadah jeung takwa urang ka Gusti Allah sehingga akhir hayat urang husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang babarengan di bawah bendera guru urang wali-wali Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajembat urang di jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti simkuring apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang jadikeun itibar kisah-kisah nu tadi sehingga urang bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.